Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pot innalillahi saya menempuh aing. Emang aing modar tah? Benjo aneh ge, lalu pakaian mamang ala ustazah. Ih, ustazah cenah. Ustad meureun benjo. Oh, eta. Jo, aing boga bisnis ya. Sailunya jeung aing nya. Ilu bisnis jeung aing, Jo. Bisnis. Bisnis naon, Mang? Dige, Jo. Naon sih? Mere beja di dieu, tah di dieu Mang, leuwih tarang. Poho Mamang. Kadi. Ma. Bung lah. Dosa Mang, benjo gak suka. Sia. Pokona lamun siambung ilu jeung bisnis aing ya. Moal di aku alodis aku aing. Kok gitu sih Mang ngancemna Mang? Bodoh. Kumaha sia? Ilu moal jeung aing. Oh geus ge. Tapi hasilnya bagi duanya jeung benjo. Gampang Jo eta mah Jo. Ayo geus urang salin heula. Urang. Pan mamang salin, benjo doang Mang. Hangga saya. Ayo ke Mamang akep jalan. Aku aja. Wow, Mang saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sih ya, di meja eta Mamang. Ojo. Ngomong naon sih, ha? Ento teh, ento. Ampura teh. Al orang mah sugutna rada bocor. Ampura teh, ampura. Sing hade buka songot, udah sembarangan ngomongna. Bisi licem koma sia kueng. Ulah teh ih. Teh hampura. Angges, aya naon emang? Kieu teh urang duaan dek minta sumbangan jeung di panti asuhan Al Sandil. Oh, pati asuhan dari mana gitu? Di Sukabumi teh. Di Sukabumi. Heuh teh. Ju, teteh dek nyumbang moal. Sugan be, teteh dek bersedekah. Ya, pokoknya sakit doang. Ih, leutik amat teh sedekahna. Ja, aya sedekahna leutik mah. Engke menang pahalana, leutik deui meureun, moal gede. Oh deui bogo sakitu doang. Malum lah Pak Neng mah janda. Udah ngalakeun duitna. Oh, janda. Baik teu jadi selaki Neng. Neng stok mawah anu merende. Eta sia, bula aing moal. Komo sih Aa. Mang, naik be. Kan Mamang ge duda yeuh. Haeukeun benjo aing keur kos kieu. Naik bae Mang kajen Mang. Daripada udah beukeun deui. Ayo Jo, babur Jo. Ih, buru-buru amat sih. Berondong, malu-malu gemes deh. Berondong pergi. Neng puasa. Cika bete, kesel sama belondong jahat. Jeng, kau banget ngarak gitu, Jeng? Teh nyaho atuh jeung Mary. Loba tinggalkan kerak liwet meureun, Jeng. Jangan teu atuh jeung Mary, bisa bae jeung Mary mah. Telat. Jeung Cindy. Aduh, teu naon jeung Cindy. Jeung Mary, jeung Wati, ieu urang iradi mulai arisana. Oh, engke bae le jeung Cindy, mah tes lebaran. Heuh, Jeng, ayeuna mah tanggung. Oh, si tanggung. Tapi kumaha deui nya? Parsel daya kagiatan mah. Mana salaki geus 2 bulan teu balik-balik. Emang salaki jeung Cindy gawe naon kitu, kota balik-balik. Beuh, atuh salaki saya mah gawena ge di kapal melaut. Makana teu balik-balik. Hebat atuh salaki jeung Cindy mah. Jadi nahkoda kapal loh. Atuh iyalah. Jeng. Maaf nya, ari nakoda teh naon emang? Aduh, aing mah ampun jeung Wati teh kudu sun-sun teuin. Nyaho, nahkoda teh ya supir kapal jeung Wati. Oh, supir kapal. Hebat berartinya selaki jeung Cindy mah. Aduh. Jelas atuh. Tapi boga salaki di kapal mah gawena
Karesel urangna uhun ngopenan. Ih, heueuh nya. Karunya atuh jeung. Kajun atulah jeng, yang penting mah duit ngalir terus. Oh, sih ada duitna mah ngalir. Tapi kumaha deui itu teu kawawa, hayang aya nu ngagarap. Ih, engke digarap ku jeung Wati. Oh, Maksud jeruk makan jeruk sih, Jeng. Apa-apa, Jeng. Kasihan gak ada yang ngagarap. Jo. Aya ibu-ibu tuh Jo, keur ngarumpi Jo. Ih, Mang, emang itu jelemak itu? Tanya sih yang Jo. Jelema apa barongsai, Mang? Aja lah, nek jelema, nek barongsai, nek alien. Sikat deh kurang Jo. Nu penting mah duit Jo. Oh sih. Tangga sih, tangga deh. Assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam. Ah. Ampura teh ngaganggu waktuna. Nya atuh naon, Nak? nya aya naon atuh? Jadi kieu teh kami duaan ada metan sumbangan jeung di panti asuhan teh di Sukabumi panti asuhan. Jo, bikin Jo proposalna. Iya. Oh, iya proposalna. Betul. Coba jeung ditingali. Ya, abi masihan 5.000. Ih, jeung Cindy mah pelit mere goceng doang. Nyaho iya ah. Idi, Ya, jeung 100.000. kalau dia amat merena. Kajenteun supaya pahalana gede. Betul jeung Mary. Mantep teh. Jelema nu sok mere leutik mah engkena sok mah asup surga. Idi, maknya sih. Heueuh lah, nu mere goceng doang mah paling cuma sampai asup ka gerbang surgana doang, mau sampai asup ka jero surgana. Emang gitu, ah? Heueuh nya, Mang. Heeh teh. Kan asup ka surga mah tiketna mahal teh. Ih. Oke, ditambahan deui ya. 200.000. Tah, supaya engke di dituna ditempatkeun dina tempat VIP di surgana. Nah, mantep ya karak mah. Nuhun nya teh. Nya, Jo, catet Jo, karena saha bae Jo. Oke. Catatnya, orang jeung Cindy, namina. Ingat, tulisna pakai huruf galede kabeh, ya. Oh, jeung Cindy. Iya. Oke. Ulah poho jeung Cindy bersodakoh 205.000 rupiah. Gitu. Ulah poho orang jeung Wati catetnya. Jeung Wati. Ulah sampai poho. Oke, Jeung siap. Wati, jeung Wati, jeung Wati 50.000. Ulah poho Jadi jeung Mary, Mary 100.000. Jeung bersodakoh 100.000. siap. Ingat, jeung Mary Mary. 100.000. Mohon Mang entos. Entos. Jeung Cindy tos katulis tah. Entos jeung mau digelis pisan. Di sini mah. Tak kawawa daleda. Atur nuhun nya sadayana. Nuhun sami-sami. Gelis pisan. Gelis jeung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Aduh, senangnya bisa bersodakoh. Jeng. Kumaha lamun urang main catur? Main catur? Nya, kirana Emang bisa? Atuh, Jangan main catur. Jeung saha lawanna? Urang mah jadi wasit. Oke, hayu. Atuh sempit meureun atuh jeung. Oh, jeung Oh, iya catur namanya. wah. Panjang, gede, lapak caturna. Mailop, kana aing di dieu mailop. Atunya ho aing ge cak sasia tunggu kalapa deui. Asa nyaho mah, coba ge ulung main HP be. Si maduan asik kau main HP, aing mah di dieu bengong be. Ento be kulaleur aing. Makana meli HP ge pong. Nyaho di. Oh, kayak aing meuli HP nu gede, asa gede lawang. Gede amat pong jeung naon gede-gede. Supaya puas video callan jeung sia. Ih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Jo? Tumben pakaian si rapih, kok santri bae. Iya, Mu. Benjo jeung Mamang Benjo ndek minta sumbangan. Minta sumbangan. Oh, dak. Jadi kieu kami duaan ya kita minta sumbangan ku Pak Ustad ke warga dieu. Sumbangan jeung naon emang? Jeung ka panti asuhan, Pong. Heeh, Pong. Ieu provokatorna. Naon ge? Proposal meureun Benjo. Heutik betul eta. Coba tuh. Oh, jadi mah. Nih Jo, aing mere 50.000 bae nya. Mohon.
Heuh, enggak 50.000 bae Jo, deui. Mohon tenan naon. Yang penting mah ikhlas. Betul tuh, Mang? Betul Jo. Yo, yo aing enek duit sakieu. Bagus kadikeun Pong, kajen bae lah. Ompong. Saya mah banget jeung duit sarobari pun gitu mah. Kajen lah, yang penting mah ikhlas. Hojo. Oh bae lah, daripada eueuh sia. Oke satu. Nuhun ya kabehan. Oh, Sami-sami. sami-sami. Mudah-mudahan dari kabehan sing diterima amal Islamna nya. Benjo, emang kami paeh. Nyaho sembarangan sia. Dan sebenjo mah. Oh geus lah, pokoknya mah kitu be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu barokatul. Mailop. Beneran tos ya budak minta sumbangan hingga panti asuhan. Besing bohong doang aing mah. Geus ulah dipikiran. Nu penting mah urang geus niat cing ikhlas bersodakoh ka panti asuhan. Masalah budak dua jujur apa henteu mah eta mah urusan manehna jeung Allah. Betul, Pong. Takbir, Bu Ustazah, takbir. Dik, maning urang buburitan yuk. Ayo deh. Ayo, ngilu mas ya? Ayo, lu. Iya, udah lah. Ih, Hati-hati, ayo. Kadang. Hitung lah eta. Duitna sabaraha coba. Mang. Mantep Jo. Aduh, mantep jasa. Mario, nipu orang dia mah. Make proposal palsu ge. Percaya bae. Baru lawan pugu. Geus gede bagi dua ge. Tungke Benjo. Urang mah teh sumbangan deui. Supaya loba ieu duitna. Nya, lamun loba mapan duitna. Ke Benjo kabeli baju lebaran. Benjo hayang baju Batman, Mang. Tenang Jo. Oh, jadi sia kena nipu warga dia. Ngomong proposal segala. Parah Saria. Benjo mah kapaksa, Mang. Kapaksa kumaha sia? Benjo kapaksa, Benjo diancam ku Mamang Benjo. Lamun Benjo henteu nuturkeun manehna, Benjo diancam henteu jadi alona deui cenah. Dasarna be sama duaan 11-12. Wah, gedak sama. Woi, enon ya puasa-puasa malah ribut. Iya, Pong. Budak dua geus nipu. Nipu. Oh, Pong, budak geus nipu, menta-menta sumbangan. Horeng duitna mah neuk dilebok ku manehna. Wah, parah. Cek aing tadi naon, my love. Aing mah tadi kurang percaya. geus jiekeun duit kami. Nyaho dia. Met. Kok balik deui sih? Terus aing, mana puasa kieu. Urang mah teu tipu ya. Oh, sih nya. Saya lah. Ini kapas dia yuk. Oh, saya. Asik ge. Jeng. Mantas meuli es tah? Heeh, Jeung. Ieu mah di mana? Riringan kieu. Biasalah, mantes ngarumpi kami mah jeung sekalian main catur. Oh. Nakal ya, nakal. Ayo sih ada kemana Benjo sih ayo. Enak sih ya. Kieu Cindy, eta jelema geus tipu kami. Meta-meta sumbangan ka kami ngakuna jeung panti asuhan. Horengan mah bohong. Hah? Bohong. Hooh, bohong. Proposal palsu eta mah nu dibawa. Wah, Mas Yang, berarti tadi lu katipu. Sarua Jang, kami ge katipu. Suku aing.